minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, dipayun manjatkeun puji sareng syukur hakikiyah kadat ilahi rabbi azza wajal numana dina wengi ieu khususna simkuring pada umumna nu sami hadir di irodah ku Allah tiasa patepung lawung pamprok jongho dina raraga mopoyankeun rasa syukur ka Gusti Nu Maha Suci ku ngalangkungan tak dimbatakrin kana sasih dilahirkeunana junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat sareng salam muga dilimpahkeun ka Nabi urang sadaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teu kakantun ka para sahabatna ka kulawargana kalebet urang sadaya nu sami hadir. Mudah-mudahan urang ngapi milik rahmat salamna Allah nu Maha Kawasa sapapawasna. Dipayun hapunten tina sagala rupi kalepatan dosa perdosa jeung alit nu hubungan sareng sajumlah warga masyarakat nu sami hadir, istri pameget tak tekitueun urusan dosa mah ya kadang-kadang sok sanaos jarang patepam, bisa jadi kirang kahargaan dina waktu di perjalanan atanapi kaceretan kulumpatna kendaraan itu ngerupakeun hiji kasalahan atanapi bilih janten dosa. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak ageng hapunten ka simkuring. Alhamdulillah simkuring sejak pisan kau ngahapunten ka sadaya nu sami hadir. Oge wak cabalaka bilih simkuring mogok di perjalanan teu sehat teu salaresna mah kitu tos ngaringkuk kelarasan aya jengan Cipari nyamper mun teu disampur mah duka ya teh. Ngajoprak muria bisa ngolokna teh deh ninyuh Cikopi asongkeun supaya jag-jag meureun ini tentuna henana sieun reka dieu sorangan. Dua restu khususna ka sajumlah warga masyarakat nu parantos ngaimpakkeun harta tikawit dinten kamari rupina dugi ka ieu waktos tuangan leueteun parantos dikerahkeun ku para ibu para bapak. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeun harta nu dikorbankeun sing janten kasayan dituangna nikmat ku urang. Mudah-mudahan salebetna kana patuangan urang sadaya sing maraca tasbih ganjaran anak kamu urang sadayana. Sebab dina sebagian keterangan rejeki dina mauludan, rejeki dina rojaban upami didahar kurang diniatan anu ikhlas insyaallah dina lebet patuangan urang teh ngaraos tasbih ganjaranana kamu nu ngadahar matak nu aya mah seepkeun lah sugane tarasbih di jero beuteung matak nu dipayuna hampir imut
gitu. Aya kenenya aya kenenya eta teh ngarti da kana hukum tak ngalimet terus. Hatur nuhun ka sajumlah warga masyarakat musami hadir, para ajengan, para kiai, para santri, aparat musami hadir, oge para balon calon kepala desa di Neglasari hadir dina ieu waktos. Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana aya dina kamarnahan mugu Allah sarta naon rupi dicita-citakeun dunia sareng akhirat sing tinekanan, amin ya rabbal alamin. Rasul ngadauh dina hadisna tubu ilallahi taubatan nasuha, kedah tarobat aranjeun sadaya ka Gusti Allah kalawan tobat nasuha. Cara berusaha ngudag tobat nasuha sulit, karena ulama bahkan Rasul nyarioskeun nu dimaksud ku tobat nasuha teh di mana beres tobat teh bau kana maksiat. Istighfar sapoting 100 balikan ningang ka isuk aya pamaksiatan nepi ka wegah nyorang doraka teh, itu tobat nasuha. Bisa moal kira-kira. Astagfirullahaladzim, maghrib menang 3 dengan kapos gapleh deui. Cenah tobat nasuha eta mah tobat kang suha nu kitu. Itu tobat nasuha ibu. Mun urang bada maghrib istighfar ka Gusti Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, geuning istri masuk laleukeun maca istighfar pada netepan maghrib. Osoknya ibu istighfar pada maghrib, astagfirullahaladzim, eta budak ngising. Ari budak teu ngising mah tara istighfar. Jadi istighfar ti dionang ke budak ngising, mudah-mudahan sing ungah maghrib modal budak supaya minang tobat. Itu tobat nasuha. Tobat nasuha teh begitu orang ngalaksanakeun tobat beres tobat teh nepi ka bau kana maksiat. Dikir ka Allah nu ikhlas mah teu aya dikir ka Allah nu paling ikhlas beres dikir bau maksiat. Itu dikir ikhlas. Tak lamun di kampung urang aya nu dikir tarik, aya nu dikir laun, entong agul ku tarikna, entong laun ku entong agul ku launna. Bade tarik dikir teh mangga, bade laun mangga, bade seueur mangga, bade sakedik mangga. Nu penting sarerea bisa ngagali kaikhlasan. Ikhlasna dikir teh antah jujakum an kulil maasi. Beres dikir teh bau kana doraka. Nah, itu dikir ikhlas. Karasa kusim kuring mah lain dah. Maghrib dikir menang 11 dibawa kana 33 teh heuai jelema teh ditukang teh. Lila teuing cenah. Amin lila teuing nepi ka aduh ditukang. Amin 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 beuki laun amin. Lila lila amin lila lila teuing amin cenah. Lila lila teuing sawarehna. Heuai di pasian dikir seueur. Karasa kusim kuring mah maghrib dikir ningang ka poe doraka. Can dugi kana taubat nasuha. Imam Sa'ad bin Muhammad dina kitab Sirajut Talibin nyarioskeun inna su'umad dunubi yurisul hirmana wa yukibul khodlan. Saestuna goringna dosa teh sok ngawaris kana sagala rupa kahalangan.
doa hese diijabah gara-gara dosa, cita-cita hese laksana gara-gara dosa, pangabutuh kata tangga nepi ka hese gara-gara boga dosa kata tangga. Itu sulit. Imam Sa'ad nyarioskeun, inna su'umad dunub yurisul hirman. Dosa nu ngabubruk bakal jadi panghalang keur ka urang, ngawaris kana kahalangan. Bade kitu bade kieu teh hese teh ngadua nepi ka melengkung wae, nakunaon tongoy wae teu daekeun awewe teu daek. Sahirli wah geus disebut ngaranna anu binti anu, tapi aing rek nyanung ka si eta can laksana wae dosa, teh dosa nu ngahalangan teh. Geura tobat sing bener hi baca pelet daekeun geus eueuh dosa mah daekeun. Dosa saja batik itu dosa bakal yukibul khodlan, bakal ngakibatkeun kana nalangsa, kana sedih, kana rugi. Jina dosa hukumna muncul karugian jeung kanalangsaan. Kapanggih ku batur jina, nalangsa dicarekan batur, nalangsa ditampiling batur, nalangsa diduitkeun ku batur. Sia pagawean kikituan kapanggih ku salakina sabaraha kali sia 4 kali 10.000, 4 kali 1 juta, didenda sakoing 4 juta, hitung-hitung aing nyewakeun pamajikan we ka sia 4 juta didenda. Khodlan, rugi luar biasa akibat nyeun dosa. Judi hukumna dosa, yukibul khodlan, tina judi akhirnya bakal muncul khodlan. Naon khodlan teh? Nalangsa, sedih, rugi. Tereh pilihan kepala desa di urang sok judi geura parasan, nu teu meunang miwir hatena mah. Khodlan, nalangsa, rugi luar biasa. Sok tanyakeun ka nu eleh kamari geura, bunga teu teh ngabaung hatena mah akibat naon dosa. Di batur teh di Eropa masuk karari itu jelema teh mun pilihan kepada saya teh kepala desa jarudi di Eropa teh di urang mah tara memeh pilihan mah tara karari itu. Tapi lamun rek judi nanya kasim kuring mah rugi moal mun kasim kuring mana nanya lantaran dicara moal tulus mah rugi moal lain dituduhkeun kudu nyokot eta lain kasim kuring mah ulah kikituan jadi moal kaluar duit teu tulus. Khodlan jadi bangsat ngeunah pada harita dosa sangat jadi bangsat yurisul khodlan, yukibul khodlan, muncul kerugian jeung kanalangsaan. Leletikan kadawot ibu mau hayam batur kapanggih ku tatangga dicarekan ku batur kumaha nginghak di kamar hanya ka nyokot hayam matak beunghar weh moal hayam hiji mah didenda ku batur akhirna kumaha hartos nu aya seep dipake mayar hayam, pake dendaan hayam, awak kurang jadi ruksak, ditinggalan batur, korep jadi hancur gara-gara dosa yukibul khodlan. Matak ulah nyieun dosa teh alus nama, tapi dah hayang wae teh kitu. Teuing kumaha eta mah kana dosa. Gusti nu agung. Lumayan lamun diperbandingkan tiap hari antara kalakuan orang antara hade jeung goreng kira-kira rea mana sehingga loba goreng
ku sabab rea goreng kitu ubaran kurang istighfar. Ibu pada maghrib astagfirullah robal baroya astagfirullah minal khotoya Robi jidani ilman nafi'a wa wafiqli amalan soliha wa wahabli rizqa wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Geura memeh sare ibu genah gitu. Osok ibu maca eta memeh sare taranya sakapeung osok sok dawamkeun ibu bari mepene si ujang teh bari mepene si nyai teh bari mepene bapakna astagfirullah ngeunaheun bapakna teh ngahereng bari diusapan teh pan beda ari budak mah diusapan teh hees bapakna mah kalah cengar geurana doman moal salah peureum istighfaran insyaallah bakal tibra sarena murang kali teh daripada nananinin teu para ruguh mah sok geura hilangkeun dosa ku istighfar nu nadomkeun we tanggal-tanggal teh nu bieu astagfirullah robal baroya lain robal baroya itu taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ia anjuran saha taubat teh anjuran Rasul karena Rasulnya anak ka umatna langkung daripadanya ibu rama ka putra. Ibunya ka putra sakadar ngahalangan seuneu dunia. Bisi budak tikus rukana seuneu dijaga ku indung jeung ku bapak tapi Rasul nyaah ka umat ngahalangan seuneu akhirat. Salah sahiji Imam Sufyan Tsauri tumaros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek eta Sufyan Tsauri manawi telepat ma aksaro mimma tahopu alaya cik Imam Tsauri tumanya ke Rasulullah ya Rasulullah naon perkara anu paling dipika melangku anjeun keur diri kuring naon perkara anu paling dipika melangku anjeun keur pribadi abdi cek Sufyan Tsauri jawaban Kangjeng Rasulullah Kangjeng Rasul bari nyepeng kana baham cek Kangjeng Rasul tah ieu nu paling dipika paur mah biwir cek Rasul karena biwir lamei teh ibu asadu jamhan leuwih banget nyepakna ka batur kulamai urang aksaru pasadan leuwih seueur ka pasidadana tina akibat lamai urang aksaru danban langkung seueur dosa na tina akibat lamai urang tangan jarang ngadamel dosa jeplak nampiling batur jarang jeplak nang piling doma jarang sampean jarang bilampah dosa tapi cek Rasul awas tah lamai nu paling susah ngajagana karasa kurang mau ukanya cicing sorangan bari ngisi biwir teh bari ngahejeun teh dong 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 anak badung dong dong ngeng ngeng anak cengeng ngeng ngeng lagu-lagu pop Melayu baheula bari modal saha nu macana biwir sampean atuh milu dosa bujur ukur ngahejeun sampean muntang kana tunggul tapi biwir nyieun dosa bari ngising bisa jadi
batak jeung Kangjeng Rasul ka Sufyan Tsauri ma aksaru mimma takhuffu mimi alayya cek Sufyan Tsauri naon perkara nu leuwih dipikapaur ku anjeun keur diri kuring dawuhan Rasul bari nyepeng lamai tah nu kieu cek Rasul sabab ieu leuwih bahaya tina baham dosa nak seueur ibu ibu komo masak tegaduh kompor ai suluh basuh Gusti nu agung ngacaprak eta bibir bapak sia ka mana beuleum cenah tuurna keur Allah suluh tuur salah kerek di beuleum modar atuh nu ngaran suluh basuh aja ngacaprak luar biasa di bejaan ku ulama sakali nyeuseum pakaian salaki ganjaranana sabaraha balik di sawah pakaian ngalunguk pinuh ku leutak bari diseuseus digali ku suku dasar lalaki goblok ka yang teh seuseus we ku sorangan ngandalkeun aing ge pagawean eta biwir ngacaprakna luar biasa cek Rasul mihape ieu biwir nu paling dipikah bahaya ku anjeun ka diri anjeun adalah biwir cek Rasul pan pasjunhu fa innahu kalbul akur ieu wayahna ku anjeun baham kudu dikeker bui kurungan baham anjeun gaduh baham persis anjing galak kaditu ka dieu anjing galak masuk sok biwir urang lewas kaleuweung sanajan bari sorangan noroto teh kutuwas bibir teu pararugu ya Allah qurobana karim sakapeung waktu macam-macam kalimat nu teu pararugu bibir urang cek Rasul pas junhu fa innahu kalbul akur wayahna ku anjeun lamai anjeun baham anjeun kudu dikurungan sabab eta teh persis anjing galak di mana baham diabur cilaka luar biasa persis anjing diabur keur magalak diabur jahat doma batu dilebak sabaraha hiji doma nu korban ku anjing di dieu ge aya doma nu ku anjingnya waktu sim kuring ngarahan kai di dieu aya sabaraha hiji aya 3 nu beunang ku anjing waktu harita waktu sim kuring ngarahan kai bade kuria kobong doma cenah ku anjing nu anu aduh Gusti nu agung baham persis anjing galak tapi kumaha ngagunakeunana bihi yadkhulul jannah wa bihi yadkhulun nar kubaham bisa jadi jelema asup ka surga kubahamna bisa jadi jelema asup ka neraka tergantung kumaha ngagunakeun anjing galak canak moro seleber kana meong seleber kana bagong nepi ka beunang berarti anjing galak manfaat sabab digunakeun pake moro tapi lamun anjing galak dipake moro ka jelema bisa jadi cilaka luar biasa lamai bisa ngasupkeun jelema ka surga berkat tina lamaina bisa jelema asup kana neraka akhir tina lamaina meme sare bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ahya wa amutu bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ahya wa amutu 22 balikan ibu bismillah meme sare tateungi aya ngawitan ibunya lain masarete goleda geret babacaan ibu memesarete bismillah 22 balikan pendapat ulama sebagian ahli nalungti karena kalimat di mana jelema memesare maca 22 balikan maca bismillah insyaallah serangan sihir apapun asal niat ikhlas moal terap moal asal memesare bacakeun bismillah 22 balikan ikhlas rek sihir naon rek dikenakeun ka urang jadi itu dipercaya ge ilmu sihir teh da aya teh aya ti dituna malaikat Marut jeung malaikat Harut itu pusat ilmu sihir tapi manehna eta malaikat ngakukeun
kami nyimpang tina pelaturan agama ngan ieu diajarkeun ku malaikat Marut jeung Harut cek malaikat Marut yang ieu teh ilmu sasar blak-blakan malaikat ieu ilmu sasar sihir teh rupa-rupa pan abarahan batung-batur kadang-kadang ngeureuskeun panon batur kadang-kadang ngabarahan kanyut batur Riga yang mubalik teu bejakeun ngaranna mah turun ti panggung nepi ka imahna teh bareuh kanyutna ya Allah robana karim minta tulung ka simkuring cik tulungan teu kuat abdi kunaon ka dieu we sampurkeun ti kumaha lalakonna tapi teh turun ti panggung ningal datang ka imah kanyut bareuh teu kuat cik ende gagabah atuh odeng dikana kanyutkeun dibawa ke dokter kadupanak teu sanggupeun bawa ke dokter agung kedah dioperasi ka Cianjur Gusti nu agung karunya pokona pangnyampikeun kajian bismillah keun bae heueuh da teu tilu bismillah jeung sholawat cik ini bisa lagi cik ini keur minta cai kos nu heueuh eta urang ngadukun baca bismillah jeung sholawat naria bacakeun uyupkeun cik ini nya ngangkat 2 poe ka 3 cenah geus manggung deui kuateun deui ka panggung kuat deui kecendeun kana motor dicagur cenah euy unurkan haji aduh bismillah 22 balikan sok bacakeun memesare ieu mah kumaha memesare jol goleda greup nu bacaan lain bibir bujur alew ngan poropot hari lihat tai nyaring bibir peur heran dibetakeun hitut sia toing teu inget ta peur padahal nu hitut kudu jujur ngalau ulah pipaseun mah jujur hitutnya heueuh geus pipaseun coba lamun hitutnya toing maneh paling oge pasea ketika ditampiling jebro ditampiling tuluy riungan ka RT naon ieu akar permasalahan anak hitut asa ngepetana sidang hitut ti dituna tubu ilallah taubatan nasuha li anna qaida dunub sanjana ringkusan dosa yang nau anil masjid ila taati bisa ngahalangan lengkah rek ibadah diringkus ku dosa bade berjamaah ka masjid diringkus ku dosa akhirna wegah ka masjid gara-gara pinuh dosa sok tukang mabok ajakan ka masjid tegas pinuh ku dosa rudet diajak ka masjid tukang judi cobaan ajak ka masjid hese nah kuno diringkus dosa jadi rarasakeun kurang lamun urang kana kahadean talangke buru-buru urang tobat ieu teh moal salah nu ngahalangan kana giatna ibadah teh dosa moal salah bisi ibu-ibu tah bade mingguan teh ngan wegah cobaan ibu istighfar ti peuting cik 100 balikan meureun ieu teh dosa nu ngaringkus urang nepi ka hese taat daya aya masjid sok ramekeun kuno deukeut innama ya'muru masajidallah man amana billah nu kedah ngaramekeun masjid adalah jelema nu iman ka Gusti Allah pertama lingkungan urang di dieu aya masjid di dieu sok mingguan keheulana lumpat ka mana-mana ramekeun heula sok masjid urang di mana giliran mingguan di batur baru ka batur ulah nepi ka kieu ari mingguan di batur diapat ari masjid sorangan diantep itu cilaka saha nu kudu ngaremekeun masjid teh urang nu mukmin tamun di dieu ngayakeun sholawatan di Cikoleang diayakeun sholawatan di dieu diayakeun bacaan rotib di Cikoleang diayakeun bacaan rotib di dieu mah malam Kemis Cikoleang mah malam Jumaah ari malam Jumaah ka Cikoleang ini ari rotiban tatangga di masjid teu didatangan pan cilaka ngewa lemur urang heula ramekeun engke ka lembur batur
sabab penting ngaramekeun masjid urang satu saat di mana urang mulang ka rahmatullah maot ngaranna tara dibawa ka masjid batur tah mah ukay lamun maot tah mau dibawa ka Cikeuyeuk dina dibawa lagi mau ditarima naon nya mah kitu dibawa ka dieu wali tarima beureun batak dibawa ka itu ge jelema teh takur jeung tatangga ieu sok ramekeun masjid urang di dieu salawatan malam Jumat misilah di Cokoleng malam Salasa lain ganung hati ulah kemana-mana sementara eusian ramekeun heula nu urang engke geus ngaramekeun urang sok dukung anu batur jadi tahap demi tahap nete taraje nincak hamalan nu batur kahormat nu batur karamekeun nu urang dimumule gaya mun kitu tak sok ramekeun masjid urang mun di masjid urang di lingkungan urang aya mingguan sok datangan ku urang lingkungan urang heula engke ka lingkungan batur sabab batur bisa ngomong si eta sok mingguan ka dieu mah tapi di dieu mah di lemurna tarajekeun mingguan maneh teh ka masjid manehna mah pan jadi omong batur jadi wangkong batur barangkali. Nah kanggo ngehindarkeun bahasa nu seperti gitu untung lamun kuat tahan mental kumaha mun teu kuat tahan mental ngaledek sia ka dewek paduli kumaha dewek lamun jelema geus hirup kumaha dewek wah paeh naayakan kos cecere geus lamun hirup geus kumaha dewek lamun dek bener hirup kumaha dewek paeh nyieun lomang heula ti heula kumaha dewek we nyieun lomang heula kunaon ngagalina bisi paeh dewek isukan rek sukeun ku sangaruangna arek ini teh dewek sorangan di mana dewek geus karasa nyelek rek asup ka pakuburan lamun hirup geus kumaha dewek cilaka ngan carna ayanya ibu jelema anu ngadamal lomang keur manehna can ayanya aca oh kae ge can pernah nyeun lomang aca Korolos teh maot teu bisa kumaha dewek tatangga di teh kan sim kuring mah lamun maot cadu na ge moal neang kiai kuring mah lamun maot moal salajan loba ajengan di daerah urang moal neang kiai lamun kuring maot di ruang ku tatangga teu hayang ku taneuh keur naon di ruangan ku tatangga kaheurin-heurin di jero kubur ku taneuh hirup geus kumaha dewe wayahna lamun geus hirup kumaha dewek cilakana luar biasa sia jinah kumaha dewek sia judi kumaha dewek geuning sia eta maling kumaha dewek tungtuna sia ka kantor polisi kumaha dewek nu nulungan lamun hirup geus kumaha dewek nah keur ngahindarkeun hal nu saperti kitu eueuh deui iwal tingayakeun pergaulan antara urang jeung urang antara tatangga jeung tatangga sok ramekeun ibu madrasah urang ramekeun masjid urang da nu kedah ngaramekeun masjid teh alias jalma nu iman ka Allah li anna qaida dunub yamna'u anil masyi ila taatillah wa sirati khidmatihi sulit bade taat lamun geus dibarogot ku dosa numawi ibu bapak sok keureuh dosa teh piceuna karena dosa sanes warisan ti indung bapak dosa sanes warisan ti Eropa baik dosa sanes hadiahan ti orang Cina urang sorangan anu ngarah soca salawasna nyieun dosa rek ningali harta batur kadang-kadang ningali perkara anu diharamkeun ku Gusti Allah jeung ku Rasulna kadang-kadang ningali awewe-awewe anu diharamkeun ditinggalina palatat peletet komo hirup sisi jalan Allahu Akbar tamang ukay bumina sisi jalan
aya awe geulis sok naon nalawang kunci ti imah saha cenah teh nya herang ari kaluar sin kanyahoan ku incu tini leang kunci ti imah naon kade ulah itu ngarah dosa. Wih deui lisan bisa jadi sabab asup ka surga. Man qala la ilaha illallah kholisun mukhlisun dakhalal jannah cek Rasul sajelema maca lapad la ilaha illallah ikhlas bisa jadi sabab asup ka surga. Nuh asup ka surga berkat bibir maca la ilaha illallah. Tak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ya Allah ya Habiballah bacakeun ku bibir urang ku berkat maca la ilallah ikhlas hate jadi ahli surga. Itu bibir bisa ngasupkeun jelema ka surga. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Baca ku bibir urang jadi sabab asupna ka surga. Cok baca ibunya dikir tipe tingkat magrib teh dikir ibu ulah bakal nyetelkeun TV heulaanan magrib mah kewe tas isya teu kuat teuing mah ke tas isya mulai mah tas magrib ari batur mah sahabat tas magrib palebut tasbih parebut Quran ieu mah tas magrib parebut kaset jeung salakina dangdut aya kieu mah cek salakina cek pamajikanana meninja ipong tas magrib baheula ayeuna mah moal baheula zaman kolot urang can aya TV baheula itu zikir ka Allah. Al-Quran sumber hukum mujizat Rasulullah SAW al-muta'abbad bitilawati jadi ibadah dibaca nah ari dibaca kunaon tara kabejakeun maca ku tuur itu bisa disebutkeun maca ku sirah itu bisa disebutkeun maca ku bujur maca mah kunaon ku biwir. Jadi Quran dibaca ku biwir termasuk ibadah jalwe abdulu ibadati umati qiraatul Quran. Nu paling ibadah paling abdul ibadah umat kami maca Al-Quran. Sok eteh nu gareulis nyai-nyai ba'da maghrib baca Al-Quran kilang baraseur wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun shadaqallahul adim. Itu baca Al-Quran 3 ayat baca Al-Quran. Wogah-wogah teuing cik atuh bada maghrib teh Fatihah sabalikan mah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin jeung saterusna. Itu baca Al-Quran. Sok hikmah tina hasil mauludan teh ibu urang tobat ka Allah. Astagfirullah robbal baroya Gusti pangeran sakabeh astagfirullah minal khotoya abdi nyuhunkeun panghampura ka Gusti tina saantero kasalahan abdi. Robbi jidni ilman nafi'a Gusti tambahan ilmu nu mangpaat. Komplit dina istighfar eta. Lamun dibacakeun jam 4 dina domkeun sok tara kuat di Jil Cipanon. Astagfirullah robbal baroya komo nasapekerna sok tara tamat teh na langsa proses kupingkeun kori laleutik bieu hayu he nyusutan panon kuna langsa eta budak laleutik di imah teh nyusutan panon teh lain jadi panon bieu teh
kuna langsa ngupingkeun budak karori. Subhanallah nyusutan panone di imah teh. Barang beres kori budak hanyat ka itu barang tap kana piring ke tong kadahar. Renengkeun hiji belah katuh nu belah kenca panggil balon ti bojong herang. Aya naon cenah pangmotokeun. Jadi budak teh teu kadahar dipoto heula di ditu deukeut piring jeung simkuring. Kata haji cek rimai paingan sahabat Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah waktu hampir sakarat napas terakhir waktu netepan subuh Rasul tiasa angkat ke masjid karena tidak mangna repot di masjid nguruh para sahabat ngantosan berjamaah subuh. Cara di masjid urang we geuningan subuh teh nguruh ngadaguan kiai. Kemana kiai teh can datang? Kemana kiai teh can datang? Ngaguru di masjid. Dari kain wahal tahlil. Sahabat ngaguru. Cek Abu Bakar Siddiq kamana Rasulullah, cek Sayyidina Umar kamana Rasulullah. Diriksakeun ka bumina Siti Aisyah Rasulullah kala rasa nuju teu damang. Dawuhan Kangjeng Rasul, "Ye Aisyah carioskeun ka para sahabat atos we ngimaman maku Abu Bakar Siddiq we kasepuhan mertua Rasulullah." Siti Aisyah megatan ka Rasulullah, "Ya Rasulullah, kanggo ngimaman mah entong pun bapa." Nah kunaon Aisyah make ulah didamel imam bapa anjeun kawatos pun bapa mah di mana ngucapkeun Allahu Akbar teh di mana ngucapkeun ngaos Al-Qur'an teh pun bapa mah telat kaluar cisoca. Quran dibaca berbei cisoca, Quran dibaca berbei cisoca. Itu sikap Abu Bakar Siddiq. Tapi orang mah jarang. Tapi kubieu mah kubieu hikuna langsung teh ku budak laleutik. Terang teng teh karuru sorana rada aralus. Hayo nyusutan Cipanon. Tak bubaran terek dahar jeuwang piringna tong ka dahar. Mareneng mana di dieu kude? Di mana di dieu? Bapak ka dieu teu ka dieu. Di mana enak? Di ditu di luar cek ende we mere wudu da tuh. Ngarep-ngarep LMD wah cek itu jual coklat wis batuk aduh Gusti suuk coklat teh hayang LMD cik sabungkus atuh mengenadan LMD ngan coklat wae marere ampun humor eta mah humor heureuyanana jeung budak bieu ka dieu cenah bapa di luar henteu nepi ka kunaon teu mere rokok henteu da sieun bejakeun foto kusim kuring 2 kali tu tinggali di Jang Asep jeung herang fotona aya ngajeblak gitu gaya menem teh mah Asep diageungkeun lah gaya Abu Bakar pikaceuri atuh ngaguru terus-terusan subuh Rasulullah teu berangkat ka masjid teu damang kusabab di masjid beuki siang nu ngimaman teh anu sanggup Rasul diteang deui berangkat Rasul ke masjid datang ke masjid dulu Rasulullah jantan imam di netepan subuh terakhir harita beres netepan subuh langsung wiridan beres wiridan mayun kawetan Rasulullah mayunan para sahabat dakwah Rasulullah sahabat kami bisi kami pendek umur geus beda rarasaan ayeuna lamun aya ti antara salira sadayana anu pernah kanyerikeun ku kami sok geura bales ayeuna mun kateungel ku kami sok kami geura teungel ayeuna lamun nu kacarekan ku kami sok geura carekan kami ayeuna sangkan bebas cek para sahabat teh teu aya ya Rasulullah aya salah sai sahabat ngacungkeun curug abdi ya Rasul aya naon cenah anjeun waktos perang Badar abdi pernah kacepret ku pecut salira kalepatan nyepret musuh beletak ke sahabat ku sabab Rasul wawancara nabi si anu kacepret sok geura balas ayeuna eta sahabat ngacung
hari kitu kumaha muhun bade kitu abdi oge bade ngabales aya kene pecutna aya berangkat ke bumi Siti Aisyah diriksakeun pecutna masih kene aya panengeun asongkeun tah ieu panengeun sumuhun cenah mangga ngan waktos abdi perang ka teungeul teh abdi mah teu diacuk waktu harita punten we salira laan cenah acuk eta sahabat ka Rasulullah nepi ka wanian keder sahabat nu aya cek Abu Bakar Siddiq ku toloyor teh jelema cenah wanian teh teu nyaho batur politik gaya politik beres acuk Rasulullah dibuka satos dibuka acuk Rasulullah katang kali salira Rasulullah pajauh jeung badan urang mah badan teh nya taruktuk nya hideung dilikan bitis urang loba goreng bawangan urut bocek baheula tak ibu tong sok ditemong-temong teh bitis teh nya komo anu goreng bawangan tapak-tapok baheula nyewa katingali ku batur komo geus nini mah subhanallah eta bitis ulah ditingali-tingali sanajan beritos nini ulah katingali ku batur teh bisi dosa komo geus kurang pantes mah bujur peot bitis kos patlot panon bolotot ulah eta sahabat punya politik hebat barang Rasul dibuka acukna katingali sarirana marah mai teu aya sadunia moal aya nu saperti kulit Rasulullah sadunia moal aya nu paling kasep iwal ti Rasulullah walaupun Nabi Yusuf kasohor kasep itu satengaheun kakasepan Rasulullah brai acuk dibuka katingali sarirana pika marah mai pika bitaeun gabruk ti dirontok ku eta sahabat cek eta sahabat kami sanes bade ngabalas neungeul satu acana salira pupus hayang paadek kulit sahabat antu tadina keder teh nyebutkeun ampir jelema teu bener eleh politik tapi heueuy urang mah can ngarasa adek jeung Rasulullah eta jelema kuat ngasemol ka Rasulullah tungtuna sahabat eleh jajatena itu Rasulullah temana keur ka urang mah tara nyalabakeun saperti kitu paling ge diangles mane boga dosa ka urang dosa naon dewe Rasul mah disalabakeun bisi anu kacepret sok kami cepret bisi nu kacarekan sok kami carekan urang mah lain boga dosa dewek mah itu sikap urang tobat sadinten Rasulullah istighfar 100 bangsulan sadinten turutanlah kurang astagfirullahaladzim mes astagfirullahaladzim gaya teh ngan hesi teh nu kumaha ibu eta lamai urang ku pageuh teuing bade istighfar teu cara ngawelek pekos canit-nit subhanallah wak weko kaditu kadia tubu ilallah taubatan nasuha liana qaida dunub yamna'u anil masyi ila taatillah wasirati hidmatihi rek lumpat hidmah ka Allah nakuna make hese dibarogo dosa tengah peuting rek tahajud nepi ka berat nakunaon akibat dibarogo dosa di mana dosa hasilnya kadang-kadang hasil dosa nepi ka ngahalangan kana kahadian teh ku ngumpul-ngumpul dunya alhaqumut takasuru hatta zurtumul maqabir nunungkulkeun urang nepi ka alim ibadah teh sawarehna mah atakasur kompetisi jeung batur hayang parearea harta itu hayang loba harta belaan kumaha ieu hayang loba harta belaan kumaha tungtung nama ngaduluk neangan dunia salat nepi ka pere atakasur
erek putus cita-cinta karena dunia, mulaikan putus cita-cita karena dunia, angin nepi ka mana putus nakah yang dunia, hatta zurtumul maqabir, nepi ka urang jarah ka pakuburan. Kude jangkrik kude si kude resep jangkrik teh, kude jangkrik euy badag ke sia teh mah lamun balik ti onangan aya jangkrik disada di leuweung urun. Hatta zurtumul maqabir, di mana geus jarah urang ka jero pakuburan ngajepat jeung irah ngaler kebiasaan mayit jeung irah ngaler kebiasaan di pakuburan. Ah cek mang uken teh dekah yang dibedakeun ti batu rek yang irah ngidul di pakuburan teh wasiat ka anak menang teu mayit disangirakeun ka kidul, pek wae sangirakeun ka kidul, nu penting madep ka kiblat. Sok bisa rek dimewahkeun pesen dekah yang mewah beda ti batur euy, pesen dekah ka anak kades ya lamun dewek teu disangirakeun ka kidul ku aing diriwaan sia 7 peuting sok sangirakeun ka kidul, hayang-hayang teh nu penting madep ka kiblat. Daripada nyangirah kaler nangkarah ditangkarakeun mending ada ngidul madep ka kiblat. Karena perhitungan madep ka kiblat teh lain ku nyangirah ngidul, lain ku nyangirah ngaler. Nu penting mah rek nyangirah ngidul, rek nyangirah ngaler, nu penting dada menghadap kiblat. Persis urang keur salat mustaqbila kiblat teh perhitungan dada. Dada mau kai nya hareup ka kiblat teh. Kabenaran jelema saya tetelo malios beungna. Sali pada maghrib Allahu akbar. Beungeut tanya hareup ka kidul nama litak dipariaskeun tetelo dadana mah nya hareup ka kiblat. Mana nu jadi perhitungan napa mun teu madep ka kiblat dada nyangira madep ka kidul, nu jadi perhitungan madep ka kiblat teh dada keun bae beungeut mah nya hareup kidul ge dada. Sia jelema ti palitek ari sujud mah tarah teu meunang sujud ku pipi, tapi budak bareto aya di Cibatu tas alo sim kuring bisul dina pengpelangan teu kuat salat bari nangtung, salat bari nangkarak di masjid teh. Ini hanya kali di masjid eta budak sujudna teh ku pipi nempo sim kuring we kitu ngehereng pipi nu dadekeun mah teh pedah kuring nangkarak salat teh nyangirah ngetan ganyelane ku bantal, nu penting dada rada madep ka kiblat. Keune pamun teu mah dada rada madep ka kiblat. Mun urang salat bari nangkarak perhitungan madep kiblat dada, salat bari nyangigir perhitungan madep kiblat dada, salat bari ngadeg perhitungan madep kiblat teh dada. Itu sok sinang kiblat ibu dada. Nyangirah ngidul mangga, nu penting dada madep ka kiblat. Nyangirah haler mangga. Hatta zurtumul maqabir, eureuna jelema kana cita-cita dunia di mana geus ngajolopong di pakuburan. Bus teh ka alam pakuburan. Nyangirah ngaler ngacepat madep ka kiblat tutupan ku gombong 80 sentian geus kitu diidep ku tatangga, diidep ku anak, dijejel nepi ka dinyakeun sieun bijil deui. Geus kitu kumaha tinggalkeun 7 lengkah nu ngalengkah anu ngalayan ini di tempat eta 2 malaikat datang nyamperkeun. Dek naon eta malaikat nyamperkeun datang? Didinya ujian terakhir di dunia adalah pertanyaan di kantor pertama pakuburan. Saha pangeran maneh? Nah, di dieu pentingna ladang tobat teh. Lamun urang teu gaduh dosa, bus ka alam pakuburan ketika ditanya ku malaikat saha pangeran maneh, tepat ngajawab Allah. Dan kusabab hirupna dibarogod ku dosa berjamaah teu pati daek mingguan dada embung sholawatan makomo ditanya marobuka
dukanya teu nyaho. Tinggali keterangan dina kitab Sirajul Talibin. Ketika jelema gaduh dosa, pinuh ku dosa, asup ka pakuburan orang kafir, ditanya saha pangeran anjeun? Hulang-hulang la adri, teu apa sahanya pangeran teh. Matak ti ayeuna urang ngawauhkeun ka Allah usolli fardhu duhri arba rakatin mustaqbil qiblat adan lillahi ta'ala. Dasarna ibadah nu paling utama adalah lillah, karena Allah. Karena Allah mah ibu saya. Baca sholawat karena Allah jadi ganjaran, baca dikir karena Allah jadi ganjaran, ngeserkeun batu di jalan bisi kadepak ku batur jadi ganjaran, biceun runtah di jalan karena Allah jadi ganjaran, biceun tai kotok di masjid jadi ganjaran asal karena Allah. Tapi karena Allah teh kudu barang anu betak pihasileun kauntungan akhirat nu dianjurkeun ku agama. Ari lain nu dianjurkeun ku agama dan karena Allah tetap teu bisa. Aya RT nganyang hayak nyium karena Allah ya Pak RT. Sia dicium ku RT karena Allah urang mah. Teu bisa. Eta mah teu dianjurkeun ku agama. Teu bisa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Saestuna salat abdi wa nusuki lampah ibadah haji abdi, ibadah nu sejena, wa mahyaya hirup abdi, wa mamati maut abdi lillah itu kagungan Allah. Nah tak sok tegerakeun kecap lillahi ta'ala karena Allah. Ini jarah katana suci Mekah, tujuanana rupa-rupa, aya li tijaroh, aya lil riasah, aya lil masalah. Nu paling hade ini ka Mekah lillah karena Allah. Li riasah ini ka Saudi Arabia karena piknik turis. Pandrea ti Indonesia ge nu piknik ka Jeddah ka Mekah. Tak di Jeddah mah ibu dangdanan istri teh tos aya nu mirip dangdanan Indonesia. Jeddah di Mekah macan aya sim kuring 30 dinten manawi telepat 32 dinten cicing di Mekah teu pernah ningali dangdanan istri nepi ka ngangwalancingan luhureun tuur atrampe ngake kulot hanapeun tuur di Mekah daya. Tapi ketika sim kuring jarah ka Jeddah caket di masjid apung didinya pas rada balatak isti dangdanan seperti dangdanan Indonesia cek sim kuring di dieu mah kieu nya di Jeddah mah ditaroskeun teh ka urang dinya, urang dieu nu mukim di dinya di Jeddah mah cenapa datos seueur dangdanan seperti dangdanan Indonesia karena orang-orang bule seueur anu pitnih ka dinya narurutan. Tapi di Mekah mah di Madinah teu aya. Tadi masjid apung didinya caket. Masjid apung teh masjid mah Masjid Ar-Rahmat ngaranna mah disebutkeun masjid apung so teh bubuhan sabelah masjid teh paimaranana sapokona sapotong we lah. Masjid teh sapotong ka laut, sapotong ka darat. Disebut teh masjid apung. Padahal Masjid Ar-Rahmat karena berangkat di Jeddah ka itu ka masjid eta Masjid Kisos. Di Masjid Kisos aya dangdanan seperti gitu. Bahkan urang kali aralit sepak bola di buruan masjid di Masjid Kisos. Orang Indonesia loba nu resep kana sepak bola komotif perguruan aya budak sepak bola buruan masjid Kisos dar mariluan sarepak bola. Tah jamaah haji Colomenos berlegugna teh miluan nyepakan bal di dieu. Hatta zurtum wa makubir. Di mana orang tos jarah ka jero pakuburan, pertama
pertanyaan kubur bakal nyampak ke orang jauh keterangan atau yang nama tong dikubur ngarah teu ditanya di pakuburan mending diasupkeun kana jero beuteung muning cek keterangan dia Syekh Thohir bin Hasin menawi telepat Imam Thohir bin Yasin berpendapat diantarana masalah jelema anu maot tetap di mana-mana ge ditanya asup kana jero beuteung muning ditanya ku malaikat di jero beuteung muning asup kana jero beuteung meong ditanya ku malaikat dina jero beuteung meong teuleum di laut nyelap di laut ditanya ku malaikat di laut katinih ku urug ditanya ku malaikat mata urang reka mana lumpat apalkan bejawabanana asawios nu penting barogo dosa laanan kurang najan teu apal pertanyaan kubur keur ngajawabna asal urang barogo dosa dihilangkeun mangka tetep bus ka alam pakuburan bisa ngajawab marbuka saha pangeran maneh Allah wa man nabiyuka saha nabi maneh Muhammad nu diperingati lahirna peuting ayeuna bakal jadi jawaban di jero pakuburan saha batur maneh muslimin muslimat adi urang lanceuk urang indung urang bapa urang alo urang pamajikan urang cek lalaki salaki urang cek awewe tetep teu bisa disebutkeun batur lamun lain mukmin sabab pertanyaan di pakuburan jawabanana saha batur maneh mukminin muslimin itu batur abdi adik lanceuk teu ideologi agama lain mukmin teu bisa disebutkeun batur teu mukmin mata kurang kudu saling dukung antara mukmin jeung mukmin alhamdulillah di urang mah regedeg ka ditu regedeg ka dieu saling dukung ta ieu teh ngaraketkeun duduluran di alam dunia antara mukmin jeung mukmin gubrak ka alam pakuburan muga-muga wes ketika ditanya ku malaikat sahabatur maneh mukminin muslimin di dunia raket jeung babaturan amin nya coba muludan di kulon regedeg ti dieu ka kulon muludan di kaler regedeg di kaler muludan di dieu ti ditu regedeg ka dieu alamprok jeung singkuring muludan di ditu maskat warga masyarakatna katingali ku simkuring ayeuna araya di dieu muludan di kulon kamari regedeg ti dieu ka ditu parna nu ti dieu teh di ditu nah ieu teh ngarupakeun hiji persatuan nu paling hebat ngaraketkeun duduluran antara mukmin jeung mukmin sugan we bus ka alam pakuburan teh ketika ditanya sahabatur maneh mukminin muslimin tah ieu dulur urang teh nu pada mukmin jeung muslim sok saling dukung saling pajukeun urang pimpinan di masjid ieu ketika masjid kaler aya kagiatan dukung ku urang jadi masjid kaler jadi pimpinan di dia aya kagiatan dukung kurang kebenaran di masjid dia diayakeun kagiatan rotiban sholawatan ti kaler sok dukung ka dieu ramekeun kurang insyaallah di jero pakuburan ketika ditanya saha batur maneh mukminin itu pentingna kesatuan persatuan dina mukmin sedangkan tos hatta jurtumul maqabir geus jarak ka jero pakuburan putus harapan aya jelema di jero pakuburan ngabutuhkeun duit teu aya ayeuna butuh duit teh yang udi dah ayeuna butuh duit teh keur meuli rokok meuli bako da di pakuburan mah tara udud tara coba teu percaya aja tanyakeun ka nu geus maraot tara arudud tara ayeuna udud teh jika pakuburan putus cita-cita dunia hatta zurtumul maqabir boro-boro dunia anu sakadar diarahna kurang mata capek bojo urang termasuk dunia nu paling hade cek agama khairul mata almar'atus sholihat
panggaya-gayana bana dunia teh adalah istri nu solihat. Capek ngarah artos mah, tapi urang ngahi sareng bojo teu matak capek, di mana geus asup ka pakuburan putus sareng bojo ge. Tah mah ukay lamun maot bojona teh ditinggalkeun. Sawahna ditinggalkeun tong ulah ukay. Kade sia lumpay dewek tong boga salaki deui nyiksa ka batur. Keun antep beger. Sim kuring ngobrol waktu sim kuring ngalayan ka almarhum ulah Allah ngahampura nampi kana kasayanana Pak Dedi nu kagungan tokoh sejahtera. Itu orang kaya, tokona sabaraha gudang nage wah sieun asupna. Pak Dedi tubuh ngantunkeun alam dunia, sim kuring ngalayan ka itu jeung barudak 7 motor teu salah. Langsung hanya sim kuring kaloteng nepungan ka bojona. Hayang silaturahmi hoyong terang. Ulah bejana we da inung budak mah akrab hampir unggal minggu ka itu sok balanya sim kuring mah can apal teh bojona teh. Sambil ngalayan sim kuring hanyat kaloteng aing teh aya di luhur bojona teh. Tapi sim kuring teu boga harapan sejen mau kain pokena. Henteu boro-boro. Da jeung inung budak kadinya ge. Gitu. Ngobrol kieu geuningan cenah Kang nu pugu mah dunya nu nguwul teh geuning teu dibawa. Pokna teh bojona teh. Da muhun cek neng nu puguh mah ayeuna si bapak cenah ngantunkeun alam dunya padahal ditinggali banana kenging sareng abdi teh subhanallah saur anjeunna ternyata geuningan mana nu dibawa di dunia teh geuningan sadangkeun ajeunna keur mujudna dedeng nyieun kahadean pondok pesantren Al Jajilah Tugu dibangun kusaha ku anjeunna teu acan rengsek ka bujeng ngantunkeun cita-cita majlis nu bapak tugu kene cita-cita badi direter elkeun kan beres kobong badi dibangun ku anjeunna di kaum nyarita beres mingguan memeh maot nyarita ka ajengan ayi kemalah sakedeung deui beres bulan mulutna urang cakar cenah kaum teh nya sabaraha modalna dek dibangun ku anjeunna kabujeng ngantunkeun alam dunya. Sim kuring ngalayat ke ditu ngobrol sareng bojona teh bari panon teh peureume kitu teh bari ngobrol teh sabelah dikeker awas sabaraha motor cenah ka dieu cekeun teh seueur aya 5 motor 6 motor kitu ari keramik kobong teh beres acan sim kuring teu bisa ngawangkong jawab ku Nyi Haji datos biasa Nyi Haji mah kapaling ge 15 dusin deui cenah teh cek Nyi Haji teh lain mun tiasa mah cenah lahun kurang kali lah 15 dus mah tuh cek teh hadena di tepungan rana anyar teh cek mere 15 dus alhamdulillah beres di luhur mah kantun dihandap peureuna paling lah 6 dusin deui aya deui sigana lamun ka itu deui mah geus beres matang tua jelas bujeng-bujeng sifat dunia nu hese diarahna bojo nu kurang dipihukum nu kurang dicaketan beurang jeung peuting geus hatta zurtumul maqabir geus kagoler di alam pakuburanna boro-boro bisa deukeut urang maot bojo teu dekeun ngadeuketan bojo maot urang teu hayang ngadeuketan coba ibu lamun carage maot kersa teu ngiring ka jero pakuburan boro-boro barang koros mah kos garo singsa tek jeung saing hirup bapak siapa can-can ge 7na geus alet-aletan jeung budak ojeng ka pasar
matuh ngojek teh kadinya tara kanu sejen ti beurang sok ngojek teh beuki lila mah geus ti peuting geus matang puluh hatta zurtumul maqabir cek Allah kala ulah kitu marane ulah nepi ka poho kana ibadah katungkul ku dunya alhaqumut takasur katungkul anjeun ku ngareakeun dunya kala ulah kitu saupata lamun bakal kapanggih ku maneh ke balukarna hayo ngagunuk-gunuk dunya belaan teu salat ngadeluk kuli belaan teu salat ngadeluk macul belaan teu salat saupata lamun ke ku maneh bakal kapanggih ladangna teu salat hayo ngagunuk-gunuk dunya geus aya nisab zakat teu dikaluarkeun zakat kalah cek Allah ulah kitu saupata lamun bakal kapanggih ku maneh ladang teu ngaluarkeun zakat tarik sote narangkeun zakat usum halodo sumpahnya dah tu pati wani tarik teh halodo moal anu zakatna usum halodo wah anu zakat di Cikeuyeut teh aya nu ngaluarkeun zakat aya nama teu simkuring teu ngaluarkeun zakat hatta zurtumul maqabir ingat Pak hatta zurtumul maqabir teh nyangkorah di pakuburan tos nyangkorah di pakuburan ditutup ku padung digalih di rap-rap ku lemah datang malaikat nanya saha pangeran maneh saha nabi maneh saha batur maneh mana kiblat maneh naon si padoman hirup maneh ditanya di alam pakuburan kebenaran dihakan meong ditanya di jero beteng meong cek Imam Thohir bin Hasin di mana jelema maut di mana bae ayana pasti bakal ditanya wa in suhiko sanajan bari dipangang wa in huriko wa durya pil hawa sanajan bari diduruk lebukna dihiberkeun di awang-awang keukeuh ditanya ku malaikat metak lamun motong diduruk da ditanya kene ka tanggal-tanggal nyeun durukan geus kubur dah kubur we bus asupkeun ka pakuburan mun anu maot ti dieu kade ibunya ulah dibareuleum murek dibeureum heg daraang dagingna kadinya apaan daging jelema mah teu meunang didahar boro-boro daging jelema sanajan bentuk jelema tapi sanajan meunang dipake kurban tapi bentukna bentuk jelema teu meunang didahar seperti aya awewe dijima ku domba selenet hamil 8 bulan gurudak teh lahir budakna rupa jelema otakna pinter ngajina bisa dijieun kiai daekeun dijieun rakyat daekeun kabeneran jieun ajengan pas rayagung teu meunang kurban kusabab si eta bapana domba bencit pake kurban ngan kacek dahar dagingna teu meunang didahar sabab jelema teu halal didahar beda jeung anak anjing mah teu sah dipake kurban sanajan bentukna jelema jelema dijima ku anjing selenet hamil lahir ke alam dunia budakna rupa jelema otakna pinter ngajina bisa wajib salat wajib ngan pergaulan kieu jeung urang ketika adat jeung urang manehna baseuh urang garing atau urang baseuh manehna garing padet kulit sanajan bentukna jelema diparentah ibadah salat ibadah puasa tetap pergaulan kieu mah adat jeung urang mah wajib diseretu 7 kali sarua jeung nangkep anjing sanajan bentuk jelema ngan ketika manehna mau ketika geus dewasana sanajan teu aya nu kurban teu meunang dipencit da eta mah anak anjing perbedaan lamun jelema dijima ku anjing burusut anakna rupa jelema bari lalaki kasep pinter otakna nincak usia dewasa hayangan boga pamajikan bisa dikawinkeun tapi lamun hiji awewe dijima ku anjing gurudag lahir budakna ka alam dunya rupa jelema kasep pinter ngaji wajib salat
ngan kacek dipandang najis ngan nepi ka maut teu meunang kawin mun awewe mun lalaki mun awewe teu meunang dikawin nepi ka maut teu meunang kawin teu meunang dikawin lamun anak anjing itu perbedaan anak. Ingat pak hatta zurtumul makubir lamun tos yang kere di alam pakuburan udah nu tadi tubu ilallah taubatan nasuha cek nabi taubat ka Allah ladang taubat ka Allah saupat tak lamun bakal kapanggih ku maneh kitu nikmat cicing di pakuburan teu percaya jeung ti heula di pakuburan asal ladang tobat beres dosa na imet barogo dosa nepi ka erep bus urang ka pakuburan nikmat jiting pakuburan jeung pecakan asup ka pakuburan ik mawa HP mun karasa geunah nelepon ka abdi nyaan kiai geunah di pakuburan mun cek abdi teh syukur we balik deui moal cenah betah tak bertahan mun balik deui. Ingat ibu tos ngajolopong di pakuburan cik naon nu bakal karasa kurang bagja jeung tilakana jelema di pakuburan tergantung kumaha akhlakna kumaha tobat jeung tobatna sedangkan akhlakna jelema kan rupa-rupa aya akhlakul mahmudah aya akhlakul madmumah nu dipentingkeun pikeun umat Islam akhlakul mahmudah akhlak terpuji daek kaji, daek sholat, daek puasa, daek berjamaah itu akhlak dipuji ku Allah bakal senang di pakuburan tobat laksanakeun nah itu ngundang tobat nasuha lahir Kangjeng Nabi ke permukaan dunia wa ma arsalnaka ma buistu illa diutamima makarimal akhlak teu diutus kami ke permukaan dunia angin keur memeres akhlak jelema meresan akhlak leuwih rudet sabab akhlak jelema rupa-rupa aya tukang ngadekan wates batur hese diomeanana teh aya tukang ngeureuyan pamajikan batur hese ngomeanana teh aya tukang judi hese ngomeanana tukang maling hese ngomeanana ya diperbandingkan cek simkuring ge daripada ngomean akhlak mah daek keneh ngomean carangka daek keneh ngomean kecrik mah rudet mah tapi ngomean akhlak mah sulit tong batur urang solangan boga akhlak kieu rek dirobah ku urang hese urang boga akhlak barangasan ka batur cek batur teh tong kitu teuing ieu pagawean teh goreng pagawean akhlak teh galak teh maneh teh ka batur rek ngarubah akhlak tina asa galak hayang ulah jadi galak da hese ngarubah akhlak hese sedangkan Rasul ditugas ku Allah berat luar biasa keur ngomean akhlak jelema nu musyrik sina tauhid nu kafir sina muslim nu pasek sina lempeng mukmin diomean ku Rasulullah makana Rasul mah dakwahna bade payuneun jalma kafir payuneun jalma muslim Rasul dakwahna jujur tara ku silib-silib tara ngagedak Rasulullah nerangkeun hukum bener iya bener salah iya salah teu aya bener disebut salah teu aya salah disebut bener jadi Rasul tanpa pamrih teu kieu bener di mana salah ngahosom jebut salah nate peda aya duit asup kana pesak salah mengesan jeung kitu ngiru buat haram teh haram jeung kitu duit asup kana pesak tapi Rasul teh kitu lahir Rasulullah ke permukaan dunia tanggal 12 malam Senin bulan Maulud tahun gajah disebutna Rasulullah lahir ke permukaan dunia barang lahir Rasul geus mere didikan ka jelema gurudag lahir ke alam dunia nyuuh Rasulullah Allah
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Baru lahir Rasul geus mere didikan. Naon Rasul baru lahir mereka nyuh bari maca Allahu akbar kabira. Rasul tanda hirupna bakal tawado, hana pasor, hilang tina sifat kata kaburan, bujeng kasepuh kamurang kali Rasulullah tawado kanjeng Rasul. Ketika Rasul balik berangkat berjamaah netepan Idul Fitri mun teu salah dina salah saji kisah, barang di jalan menakan hiji murang kali nangkeut tuur nu sajena murang kali teh jigra tapi eta murang kali teh nangkep tuur. Ditanya ku Rasulullah, ari maneh kunaon teu bunga seperti batur? Cek eta budak ngajawab, punten Pak, bade bunga kumaha abdi mah, batur mah ganti pake ganti senal, abdi mah bujang-bujang nya teu gaduh rama maneh teh cek Rasulullah. Cek eta budak, gaduh abdi ge bapak mah ngan bapak abdi maot cenah Pak, waktu perang sareng Muhammad Rasulullah teu apa Kangjeng Nabi teh eta. Budak teu apaleun, rama abdi mah teu aya maot waktu perang sareng Kangjeng Nabi Muhammad cenah. Cek Kangjeng Nabi, wah ieu teh budak si anu teh nu bapana maot di pangperangan. Ku tawadona Rasulullah dituyun teu waka berangkat ka masjid salat sunat Idul Fitri, muli heula ka bumi. Yuk tuturkeun kami. Datang teh ka ditu, yeuh jang bisi teu nyaho Muhammad Rasulullah teh ieu. Salinan ku Rasulullah. Beureun di itu mah di Mekah mah di sana ada tom. Teu urang kali sakola sakieu-sakieu teh tah tapantaran korinu aralit kitu teh sakola teh teh ngalancingan di Mekah mah. Tob we biasa semat kieu dah singgaya ba budak tegaraya ngangotob sakola. Hadi urang mah lain pan. Kamari maina mah rada aya rada alus, ayeuna mah ke dianjurkeun kudu make cinung. Urang kali sakola istri teh rada cocok eta aturan teh. Disalinan ku Rasulullah. Beres disalinan, yuk kasep urang berangkat ka masjid. Nah tepan Idul Fitri dicanak ka masjid teh murang kali. Ieu Rasul tanda tawado, makana Rasul lahir ke alam dunia pertama datang nyuung Rasulullah. Bari ngucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Ibu osok baca etanya, osok Salipadul maghrib makmuman Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wasila. Ini wajah wajilali, doa iftitah disebutkan ngan kade mah ukai teh sunat sote dibaca lamun kasawang imam moal tereh ruku. Lamun imam tos ka kuping macakeun bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abila bi wa tabba. Urang karek jol salipada maghrib makmuman Allahu akbar entong dibaca Allahu akbar kabiro da imam tos maca surat. Barangkali engke urang tamat takbiratul ihram imam ruku Fatihah tinggalin, sedangkeun ari takbiratul ihram eta mah doa iftitah Allahu akbar kabiro wa sunat, ari Fatihah mah hukumna wajib. Di mana imam ka kuping kurang maca surat tabat tereh ruku urang jol datang paneuri salipada maghrib makmuman Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah liwat ke Allahu akbar kabiro bisi imam kaburu ruku. Kan tenan dina salat nu laun bacaanana lohor kan laun bacaanana. Urang bus ka masjid kasampak imam tos netepan dipayun katingali nuju ngadeg cek urang bawa imam tereh ruku salipada duri makmuman Allahu akbar liwat Allahu akbar kabiro langsung we kana Fatihah. Tapi lamun urang barang jol Allahu akbar kabiro walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Ini wajah wajiladi kakareke wajhaliladi cek imam Allahu akbar imam teruku
Fatihah urang katinggalan, maka urang didinya didengda disebut masbok hukmi, tong pimiluan ruku didengda Fatihah baca. Sabab Allahu Akbar kabiro sunat, kali sunat dipentingkan, ari Fatihah nu wajib ditinggalkan, mata tong dibaca Allahu Akbar kabiro lamun kasawang imam tereh ruku langsung ya Fatihah tamat tetamat ari langsung mah jadi sholat. Itu orang datang Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, cek imam Allahu Akbar atos we sakit tong ditamatkan, disebut masbuk hukmi man lam yudrik jamanan yasau kiraatal Fatihah, disebut masbuk di jelema datang kadinya penyorang waktu anu mahi dipake Fatihah, itu disebut masbuk hakiki. Nah didinya urang tong maca doa iftitah ari dina tarawih mah tara dibaca tadinya udah dikokolotan ku kiai soli sunat tarawih Allahu Akbar dalin kenor yang urusan telaku pindah kataju ngabreng panas kiai di DKM rakyat pindah sholat tarawih kataju ngaburas make mih jeung no bejaan kadieu tarawih dijamin ku aing buras jeung no rokok sagala leos katongo daya buras jeung no lebak kamarana ingan saputing nu ditongo ka dieu teh bagi sarimi isukan mah muli sarimi ka itu tarawih sarimi di ka hiji sewa unit kalebak dasar jelema kapilelem di mana we kaneun karena dibaca. Nah kunaon dina tarawih lamun dibaca lila teuing pada sunat dibaca, bahkan Fatihah oge kadang-kadang kabagean kadang-kadang teu makmum komo nu maca surat tasa ilas mah Yasin wal Qur'anil Hakim Allahu Akbar makmum karek bismillahirrahmanirrahim lapur Fatihahna teuing jadi teuing moal tarawih ngan lamun aya imam maca surat nasok pendek teuing kitu jalan keluar nasangkan makmum tamat Fatihah tuturkeun we imam Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tuturkeun kurang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin imam walabdolin kurang karek ihdinas siratal mustaqim walabdolin cek imam amin heula we beres amin tadi orang nuna di mana ihdinas siratal mustaqim tuluikeun we siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin imam maca qul urang tamat Fatihah tuturkeun we sah mun kitu. Pendapat saha sebagian pendapat ulama disebut imam mudabigi. Pendapat imam mudabigi ketika makmum sok paur teu tamat Fatihah gara-gara imam gancang bacaanana langkung sae makmum nuturkeun imam maca Fatihah. Itu pendapat imam mudabigi. Lahir Rasulullah nyuuh Rasul cengkat Rasul macakeun doa kene naon Rasul make isyarat ku cengkat tina nyuuhna mumian bidalika rabbi ila sudadihi wa ula na perjanji isyarah Rasulullah matak cengkate yen Rasul bakal jadi sudan. Apa sih sudan? Komandan sayyid pimpinan komandan tertinggi matak dina tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rasul sayyid pimpinan eta geuningan dina al-kama sholat ala sayyidina Ibrahim ge make aya wa barik ala sayyidina Ibrahim maka ala sayyidina mun kitu Nabi Muhammad jeung Nabi Ibrahim sarua ngaran sayyid teh man pako ala akronihi jelema nu ngungkulan ka baturna itu sayyid. Kangjeng Nabi ngungkulan ka Nabi sejen sayyid Rasulullah, Nabi sejen ngungkulan ka masyarakat sejen sanajan Nabi Ibrahim make wae sayyid. Tapi kebagian pendapat ulama tapi teu diriduan
teu direstui ku ulama seseueurna aya basa la tusayyidu kade ulah maca sayyid. Matak bangsa Persis mah tara maka sayyidina sabab nurukeun katerangan la tusayyidu teu meunang make sayyidina, cukup ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim to make sayyidina. Lantaran lamun itu make sayyidina ieu make sayyidina berarti Nabi Muhammad saimbang jeung Nabi Ibrahim. La tusayyidu urang mah tong nurutan katerangan eta baca we dangaran sayyid teh man pako ala akronihi itu tahap demi tahap. Mun di urang mah kepala desa teh sayyid sabab ngungkulan ka punuh ge sayyid sabab ngungkulan ka RT ge sayyid sabab ngungkulan keneh ka rakyat sayyid we kabeh ge dihitung ka hanap terus-terusan. Bacakeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu pek bacakeun sanajan aya katerangan la tu sayyidu. Itu katerangan aya jelema nu tong maca robik pirli di kidul tong robik pilih euy robik pirlana cek teh bae kumaha maraneh we lah ari bararisa robik pirlana amin. Di daerah urang di aya belah wetan teh ajengan teh waladolin robik pirlana amin ari hadiah teh sok robik pirlana duka ayat teh katerangan duka kumaha da simkuring sok baca teh robik pirli tingali dina iyanatu tolibim juz katilu atau juz kadu kahiji mana ditelepat kana Rasulullah SAW kabuktian Kangjeng Rasulullah SAW di mana beres ida parogo minal Fatihah kola robik pilih. Kangjeng Nabi di mana beres maca Fatihah kan waladolin Kangjeng Nabi sok baca robik pilih terobik pilana. Untuk lebih jelas tinggal dina ianah juz awal juz kedua manawi dan awal dina bab amin kecap amin anu dibaca ku makmum sanes ngaaminan doa robik pilih cenah geni imam macana robik pilih ari makmum make amin padahal imam ngaduana soranganeun robik pilih Gusti hampura abdi soranganeun robik pilih mah tapi makmum make ngaaminan nah kenaon amu makmum make ngaaminan da imam mah ngaduan lagi sorangan robik pilih ento robik pilana itu robik pilih amin lain ngaaminan doa robik pilih nu dibaca ku imam tapi amin eta ngaaminan ihdinas siratal mustaqim tinggal dina yanatu talibin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin anu dibaca ku makmum ngaaminan ihdina ari ihdina mah sarareaneun Gusti mugi nuduhkeun ka abdi sadaya jadi robik pilih teu diaminan ku makmum teh macak tong make robik pilana nanaona kalieur-lieur robik pilih we lamun dek robik pilana ento robik pilana kudana robbana bir lana lah diwilah-wilah ari kaituna robik pir robik pir lai kaituna lana ati dina robi robi seranganeun kene kan dapat robi idapat kana ieu mutakalim wahdah ngan kacek dipicen iana dibuang huruf nidana nu asala tina ya robi picen huruf nida ya na tuluy robi iya nu titik terakhir dina robi dipicen meunang ngabuang iya huruf nida ya robi dibuang yana pek wae wa ghairu mandubin wa mudmarin wa ma ja mustagosan koju aropa lama na alpia tuli robi aya ian tungtungna menang dipicen iya na menang ya robi pek wae ya robi make iya pek wae ya roba teu nanaon ya roba ya silahkan waj'al munadan soha iyudoplil ya ka abdi abda abdaya silakan
isim nu idopat kana mutakalim asal isim soheh menang 4 kali menang 5 wajah bacaanana matak tong sok leuweuheun robbana robbig lana amin lamun rek lana kaituna ti dituna kudu robbana bir lana entong robbana bir lana lamun rek aya kadaek urang mah anggeus robbig pilih we lah nu ti nabi eta rupa-rupa teuing robbig lana sagala pedah-pedah meureunnan makmum amin samarukna amin eta teh ngaaminan doa robbig pilih padahal amin nu dibaca ku makmum teh ngaaminan ihdinas siratal mustaqim kanggo langkung jelas tingali dina kitab I'anatul Talibin dina bab amin itu jelas hukumna ieu lahir Rasulullah kaping 12 bulan Maulud nyuuh Rasulullah cengkat mumian bidarika rob ila sudadihi wa ula yen Rasul bakal jadi komandan tertinggi hiji pimpinan anu teu bisa diatasi kuno sejen jujur Rasulullah pimpinan nu paling luhur saluhurna pimpinan Republik Indonesia nu pangluhurna Presiden Soeharto Soekarno kabeh dieunakeun nepi ka ku Pak Gus Dur Pak Habibie bedieuna geuning kantos Megawati tulus SBY kadieuna teh sahade nu ayeuna eta Jarkowi Jarkowi sare Jokowi Pak Jokowi lain Jarkowi Pak Jokowi memang pimpinan tertinggi di Indonesia jadi presiden tapi ketika dibandingkan jeung kepimpinan Rasulullah jauh Kangjeng Rasul mah nganggo lancinganana dipuatna katerangan kieu Rasul mah nganggo lancinganana teh cara urang dieu make lancingan teh sim kuring sepueun digeunggeureukeun ku pamajikan eta mah lalaki make calana cenah dibana we da turun ti masjid ngalengka kana golodog bus nu katuhu ngalengka deui bus nu kenca cangreudkeun weh teu diilik nu tukang kasengrod ku calana aduh liwat teh ka barudak dongkeung cenah sigarek joget tapi Rasul nganggo lancinganana dipuat dina keterangan di mana Kangjeng Rasul bade nganggo lancingan calik Rasulullah lebetkeun anu katuh ti payun lebetkeun dinu kenca baru Rasul ngadeg nyangreudkeun lancingan ari urang make calana di mana daek pamegat ari istri mah teu daekeun kitu teu coba lamun istri nganggo lancingan hek di jalan meureun ceuk lalaki teh teh sajeuna euy bina-bina teuing cenah awewe teh make kolor di jalan tapi lalaki mah teh kulalu deugeunan nganggo senalna Rasulullah dipuat dina keterangan ulama tapi presiden Indonesia, presiden Arab, pimpinan-pimpinan tertinggi di tiap negara teu dipuat dina katerangan make senalna nganggo lancinganana teu dipuat dina katerangan tapi Rasulullah pimpinan nu paling luhur Rasulullah nganggo lancinganana aya ketentuanana nganggo sapatuna nganggo senalna aya katerangan dina agama itu Rasul sudah kagungan pangkat sayyidina komandan nu paling luhur untung lahir Rasulullah ke permukaan dunia jelema daek salat bedituna ayana ajaran Rasul jelema daek puasa ayana ajaran Rasul jelema daek munggah haji ayana ajaran Rasul tapi lamun Rasul teh diutus ke permukaan dunia rek saha pemuka agama mabu istu illa li utamima makarimal akhlak 23 tahun Rasul memeres akhlak jelema nu musyrik jadi tauhid nu kafir jadi iman alhamdulillah rengse sampai kiwari Rasul natos teu aya kantun risalahna kentong udag-udag Rasulna ayeuna mah darsulna parantos teu aya ayeuna mah urang risalahna we riwayatna we tapak lacakna we kurang perhatikeun mun cek Rasul salat cek Rasul puasa cek Rasul zakat
tong mikirkeun rasulna da moal panggih moal. Cara urang boga parabot bedog patik jeung parang buatan mana buatan tonggo tong mikirkeun nu nyieunna ayeuna mah urus mah parangna jeung paculna dan nu nyieunna mah parantos maot tong dipikiran anu geus nu nyieunna mah da geus teu aya uruskeun mah ieu we tapakna parangna urus bedogna urus paculna urus he gunakeun ku urang demi kamaslahatan eta we na rasul parantos teu aya sok risalahna ku urang jalankeun cara nyieun bedog begitu. Sekalian sim kuring pengumuman kamari saur mantuan damel ka ditu teh bisa anu mawa bedog hek tinggalin itu aya bedog banyak ditu teh barangkali isi menak bedog dina solokan pipir kobong cenah ieu bedog saha kamari teh salabakeun ka Parabon ku sim kuring teh dan grup Parabon poe harita teh teh teu aya Parabon teh anu tinggalin bedog duka saha dek disalabakeun ku sim kuring jarak 5 bulan mah geus anu ngaku mah nya dibogaan kan kata lagakeun hai pugu hitunganana mah ega gitu saha tanu leungit tinggalin sok ka itu susul bedogna panjang gitu nu bedogna teu pati seukeut atina teh belewuk bedogna teh gitu lain bedog paranti ulin-ulin biasa lah bedog patani tam jadi ge apaleun tadi sugan teh di aku di kuci koleang hek teh teu ka aku geuna teg-tegan angan mah sok por di aku da tara mawa bedog ka temong lamun ngaku teh sigana urang rada teg-tegan teh gitu hari diasongkeun teh teh bedog da ieu ceuk Nya Haji teh urang teg-tegan tara mawa bedog piraku di aku ceuk teh teu ka aku alhamdulillah salabakeun we lah salabakeun menang dipimilik asal tos disalabakeun ngan jaraknya labakeun teh paling saeutik jarak 1 tahun mimiti saminggu sakali sabulan sakali 3 bulan sakali salabakeun pas geus 1 tahun eueuh nu ngaku bisa ku urang dipimilik asal siap di mana aya nu datang asal siap kaganti aya domba luntang lantung eueuh nu ngaku salabakeun sabulan 3 bulan 7 bulan salabakeun eueuh nu ngaku wah teu boga duit jual pek wae asal siap kaganti di mana aya nu nyusun asal geus 1 tahun disalabakeun itu agama ngatur saha teh Rasulullah ditepakeun ka para ulama genah ayana rasul teh genah tak kacida untungna harpan ageung pikeun warga masyarakat ti dieu ku ngayakeun takdim seperti kieu muga-muga jadi umat Kanjeng Nabi nu sampurna kenging sapatul urban apal kiamah amin tiasa patepang di urang dina waktos anu sanes alhamdulillah sim kuring dina wang ieu tiasa ngahadiran da biasa-biasana masuk tara kabujeng ka dieu teh kitu anya alhamdulillah sim kuring wang ieu tiasa hadir sok sanaos kirang sehat gara-garana kahujanan penting tadi di Kadupana nya isukan lamun teu hujan meureunnan jag lamun hujan mah rada anggang ka mana kali baru kitu penting isukan teh mudah-mudahan we bapak-bapak nu hadir dina waktos dipasihan taufik kamu amalkeun ilmu sahade-hadena amin ya rabbal alamin dua restu kasadayana muga-muga putra putri urang sing saroleh sindareng solehat janten jalmi nu berguna amin wa barik wa salim amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammadin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammadin Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin Allahumma api ummata sayyidina Muhammadin Allahumma ahfad ummata sayyidina Muhammadin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin Allahumma inna magfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dunubina Allahumma in lam nakun ahlan an nablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablugona li annaha wasi'at kullasain ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ilman wa waridqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan
wa taubatan qoblal maut wa rohatan innal maut walanat waladatan nadbi ila wajhikal karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirang pun tersusunkeun wa billahi taufiq. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.